Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan tabqahli biha babarida wa taisir wa tagluqu biha ani babasari wa ta'sir wa takunu biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir la haula wala quwata illa billah. Amin amin. Kadulur-dulur urang sadaya, mudah-mudahan urang kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan urang sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Amin amin. Dina dinten ieu sim kuring anu alhamdulillah diserangan ku Abadul Lapi anu satya nyarengan sim kuring. Dina dinten ieu sim kuring bade nyaritakeun tentang menta ka Allah Subhanahu wa taala. Anu sabagus-bagusna menta ka Allah Subhanahu wa taala ya Abadul Lapi. Ya mah urang hitung-hitung diajar ngaji we nya. Mudah-mudahan urang istilahna dipikari ku Allah Subhanahu wa taala bari jeung diajar-ajar ge. Amin. Bari jeung tatag totog ge. Bener. Carek bahasa jalma anu bisa ngaji mah kieu Abadul Lapi. Oh, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatalubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Carek anu bisa ngaji. Oh, betul. Lamun carek bahasa urang nama kieu Abadul Lapi. Anu sabagus-bagusna menta ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta urang naon anu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu ya. Jadi anu sabagus-bagusna urang menta ka Allah Subhanahu wa taala kana naon anu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Banyak gitu. Jadi anu patut dipenta ku urang ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta iman ka Allah Subhanahu wa taala, sareng keyakinan anu kuat, sareng hoyong istiqomah dina ajaran Islam, dina ngajalankeun taat ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta parantos mencakup kana sakabeh pamenta urang dina urusan dunia sareng akhirat. Tah jadi lamun urang mentana urang kana jalan kana kahadian Abadul Lapi. Hoyong urang iceuna tekun kana ibadah, urang hayang dikuatkeun iman Islam, jeung sajaba-jabana eta udah geus mencakup kana kahayang urang sakabeh Abadul Lapi. Kana urusan dunia jeung akhirat eta geus mencakup Abadul Lapi. Tetapi lamun urang menta pikeun kasenangan diri urang sorangan eta Abadul Lapi, maka urang bakal tergelincir dina jurang kahinaan anu bakal datang sareng anu mawarugi ka urang pribadi. Dalam urang pamentaan urang anu sakahayang urang gitu ya, anu geus sampikeun urusan dunia eta urang pati hade Abadul Lapi. Tah sakitu bae dulu sim kuring sareng Abadul Lapi. Pok bae sim kuring aya dina kasalahan nyun keur dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngopi heula jeung ngarokok. Nah, gitu. Penting ngopi mah jeung ngarokona. Woi, lain papatah, ya nikmatna dibere ku Gusti Allah. Bari jeung kopi pahit.